Allahumma salli wa sallim wa barik. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kancipaku dagang salam dina rakit haring aku umat Islam ngajawab salam ukur saeutik raraya ieu teh cek ari siwa ka dieu henteu ari si bibi ka dieu mana jemana sarehat orang dia sarehat ridho ngawal salam maugo ridho ikhlas cius swear adi didinya sadar ente oh bayar tuh aja ada ngamot mual lamun ngawas dugi kata budua da orang dia mah ahli ngaji wios ngawas dugi kata bu opat da orang dia mah ahli ngaji wios ngawas dugi kata bu 5 subuh da orang dia mah ahli ngaji ngawadol pek sorangan ngaji wing balik baik didoakeun ku sadayana sing sararehat anu boga panyakit ti luhur sausap rambut plus jeung kototomekna ceuk lisana jeung butuhna atuh nu boga panyakit sausap dampal plus jeung roromeheunana beja mah ceuk anu gendut mah osok boga singkayo jeung dosol baik gua didoakeun muga-muga beres pengajian dina penting ayeuna dipaparinan ku Allah kesehatan kajag-jagan dileungitkeun sadaya panyakitna atuh urang ngadoa ka Gusti Allah mendakung anu agung munajat kana makawasa wabil khusus kanggo jalma-jalma anu kalilit utang anu loba kitunya kabingung loba kasusah loba kasedih musabab ditagih kreditan panci mobil motor jeung sajabana muga-muga Allah Ta'ala maparinkeun rezeki kanggo sadayana tur tiasa kabayar hutangna berarti anu pangtarikna ngajawab nate gede tanaga kumaha atuh teraskan aja adek kamah Abdul salam bisalasah kautamiankeun ngaoskeun salam tiluwihan Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah alhamdulillah alhamdulillahilladzi al-wahidil ahad al-fardi somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Berbicara semuanya ya, dan sekitar teh bukan sholat jumahan ini teh ya, harus ngomong semuanya ya. Sok itu kesinikan itu cahitnya ya, cahitnya sinikan. Oke. Ada rokok magdum di sini gitu ya. Orang ngadoa aja kokotna kabehanana kieukeun ilahana antal maksudana waridhoka matlubana amin aja adina mahabbataka wa ma'rifataka
Waridhoka wa barokatika ilayya wali hadihi jamaah kampung Banu Raja anu hadir sadayana. Ya Ayu ya Qayyum ya Hanan ya Manan ya Daya ya Sultan ya Dal Jalali wal Ikram. Wa qala al ulama fa fahamna Sulaiman kulan ataina hukma wa ilma wasakhona ma Daud dan jibala yusabihna wa tayruna wa kunna fa'ilin. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabb Musa wa Nuha wa Ibrahim wa Isa wa Muhammadin. Allah wa Muhammadin mah bilang amin amin we. Akrimna ya Allah biwadatil ibti wasiratal fahmi warjuknal hikmata wa ma'rifatal ilmi wasifatal dani wal aqli wal hukmi wa bihaqqi sayyidina Muhammadin. Ya Rabbal ilmi wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Halo ya. Syaitanir rajim mah halo lain abi. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil wa qala nabiyuna Muhammadir rasulillah man ta'allama baban minal ilmi ya'lamu bihi aw lam ya'lam kana abdul min ayu salih al barokatin tatawaan kartos tece kemai anu piatosan anak siksa sajal manu ngaji ilmu satu bab dina penting ayeuna edek kolot edek budak edek nini edek aki-aki edek parawan edek second keur anak teh bae eta teh maka padilah anu ka Allah bakal dipaparinkeun ka ibu-ibu bapak-bapak anu hadir dina wengi ayeuna sami sareng ganjaran ngalaksanakeun salat sunat 1000 rakaat. Wa qala aidan fi hadisil ukhra man a'dhama maulidi kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala saya berjanji wa baraja sallallahu alaihi wasallam wa di ayadaihi alal ardi rafi'ar ra'sahu ila sama'il aliyah. Amma ba sabadana majeteun pun puja sinarang puja anu janten panghias ras anu dongkap nati mana man ti ibu ti bapak kurang sangakeun kadat Allah aja wajal puji anu janten panghias anu dongkap nati mana men pililinin piakiak ti kaulah pemud sinarang pemud di santriau sinarang santriawat ti karyau sinarang karyawat ti mangwau jeung cewat kurang sangakeun kadat Allah Rabbul Ijab
ningang wanci anu mustar ningang mangsa anu waloi takdir teu bisa dipung padar teu bisa dising ngelangkungan kodrat irodat Gusti Allah jauh di jog tangga ngaditek mapai jalan satap ngajugjug gaya tam tiraga tolabul il memperingati maulid nab hadirilah peringatan maulid ab 1442 Hijri Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Ki Haji MD Ubaidillah AB SPD Ustaz Abdul Ustaz Bajar Abulut SPD iur baca kabeh kagokeun Muhammad Ganjar aja cek Ganjar diberiakan oleh terbangan Al-Ihya Roban Al-Khairat poe Minggu malam Senin 15 November 2020 pada Isa sampai dengan selesai ya atau eta undangan teh terbuka untuk umum ulama dan umaro. Aduh, eta teh kampung mana? Oh, eta teh kampung. Nah, teu katingali. Alhamdulillah abdi tiasa patapung lawung jeung anu diti. Pabrok jonghok jeung nu dian. Dianrok atuh dianu ka mana? Patapang wajah jeung anu di kope. Dina ieu haplah mubarok. Muga-muga ibu-ibu anu nunutan anu genut sing beukikeun Allah aja kemai aja genut ku ilmuna amin genut ku barokahna amin anu pegang oge sing beuki peng Allah aja kemai aja pegang ku kagorenganna amin abdi balik teh meunang amal tu alhamdulillah rahmat kali salam muga dikucu dikecerkeun ka junjungan urang sadayana aya di Kangjeng Nabi Muhammad Bila keluarga ka para sahabat katut ka para tabiin atau tabiin tujuh sadaya selalu umat ajaran orang sami-sami ngadoa Gusti Allah jalur wadah mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak murah kali sepuhan sadayana kakek ini di para jeurah urang ngadoa Gusti Allah taala mudah-mudahan urang sadayana digolongkeun dijantenkeun janten umat ajaran anu mana jelas anjeunna sakitu sareng di dunia sareng akhiratna amin ya robbal alamin anjir gede semangat gede atuh ayeuna kokonna kieu gede aja kapan aja ketika kita bilang itu yes gitunya gitu aja awas tentu yes-yesan oke cek atau kokonna kieu gede aja urang sami-sami ngadoa ka Gusti Allah menangtungkeun agung munajat ka rumah kawasa wabil khusus kanggo urang kali urang sadayana terutama anu dititipkeun di Yayasan Tanwirul Qulub Al Khairat pimpinan Ustaz Mumu kali Ustazah alhamdulillah urang sadayana khususna urang kali urang dititipkeun ka anjeunna atuh urang kali anu sanesna kuberkana indungna datang ka ieu tempat kuberkana bapana datang ka ieu tempat moga-moga urang kali urang sadayana digolongkeun dijantenkeun janten urang kali anu soleh tur solehah manfaatkeun diri manfaat ibu mana manfaat kali masyarakat kali lingkungan anak terutama manfaat kanggo agama Islam anu sami-sami dipikaji urang sadayana amin ya robbal alamin ayo saya tinggal gece tegenakeun sia sakit pokoknya gini lagi ya sakit semuanya ikut yang tidak gini-gini berarti abau kelek ya oke dan khusus bagi orang-orang di sini yang mempunyai kokot dekat tangan urang sami-sami ngadoa ka Gusti Allah menangkungan agung munajat kana makawasa wabil khusus kanggo cita-cita urang pamaksadan tujuan urang sadayana da yakin ibu-ibu bapak-bapak datang ka ieu teh ngagadoan maksad sareng tujuan leres henteu mudah-mudahan aya dina ijabah aya dina pangabul Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal aja lah sekali deh itu kakak gitu kan harga mai motor tong ditinggali awet tinggalina urang sami-sami ngadoa ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala menekungkan agung munajat ka rumah kawasa
kanggo ibu-ibu dongkapna ka ieu tempat bapana datang ka ieu tempat atuh barangkali oge muga-muga dongkapna ke rahmat Gusti Allah wi ke maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Azir gitu ya. Tuti duduk sayang. Ya. Si Tuti anak kecil. Biasa calik bias. Nah, edek aja. Capek ya saya sampai aja. Mangga mas. Siap ya panangan lagi ya saya. Ya, doa lagi oke. Anu aya caina bukakeun caina. Anu taya cai tah bukakeun naon? Terus gini, ketika wanita yang baik itu yaitu ketika dia duduk selalu emok kecil. Jadi jangan sila, kalau sila itu wanita jadi bengkek. Aduh, jangan ya. Harus bagus, jangan bengkek. Oke, jadi mengheok-heok gitu aja ya. Gitu ya, harus bagus. Amal bisa kelihatan bagi wanita-wanita yang sudah apa itu banyak bingung dan susah, itu kelihatan itunya dari auranya begitu. Katingan ini mana AA ya ketika itu memakai tiung nanti osoknya yang soal aja. Ada di mana nergen sih? Coba di dalam ya aja. Seturutan abdi samukakan. Kikin dudukin. Jadi orang kenal ieu teh. Oh keur ngadoa. Turutana bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Abdi ridho di pangeranan ku Gusti Allah. Abdi ridho diatur ku Gusti Allah. Abdi ridho dipimpin dinabian ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbal Alamin. Mugi ilahi ngersakeun karomah Allah, syafaat Allah, mukjizat Allah, ma'unat Allah, karamah Allah, tina ieu rahasia kalimah doa sinareng sholawat kanggo mugi ilahi ngersakeun ngajagi kasalamatan abdi sadaya tina sadaya mara bahaya sinareng tina wabah anu namina corona biasa ngajagi kasalamatan murang kali abdi sadaya ibu Rahma abdi guru-guru abdi pamimpin abdi sahabat abdi tetanggi abdi muslimin sinareng muslimah mukminin sinareng mukminah di dunia sinareng akhir
akhirat ku pangawasa Allah ku pangarsa Allah ku karunia welas asih Allah ku rahmat bitulung Allah sinar ku izin Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim wa tijaratan tabirotika ikon dewa mahbinafsian mabut maina tetep bayu sampurani nafsu tetep iman sampurani syadatun syadatin syadat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil barakati umur Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lana ya Allah amin. Tiupkeun kana cai, tiupkeun kana pandangan, usapkeun kana larai anu boga kokoloteun marawat dirumpek ge naon we dadana loba singkayo borok hidung saware aku sabab make pemutih nurang kelek make hidung sok cabakan ka nonton bool naon sok kalau sadaya sarehat sadaya wassalawat wa barik 11 kuihannya cing ridho cing ikhlas sadaya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Keluarga suatana Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma keluarkan suatan sadayana wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mempunyai HP tolong nyalakan HP-nya semuanya. Amadik ngetes bahwa orang Madura teh boga HP teu atau gablek HP teu. Sok anu boga HP-na kalau urkeun HP-na anu teu ngagaduan itu kokotnya gini-gini aja. Sok semuanya udah ke atas. Sok insya Allah yang bergerak-gerak mual diberi penyakit seteruk Allah mual bakal disehatkan selamanya oleh Allah.
barokah sholawat semuanya. Udah diangkatkan tangannya semuanya, udah. Hei wanita-wanita, semuanya angkatkan tangan kalian. Kita perbanyak sholawat pada malam ini, insya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika semuanya, ya Nabi salam alaika. Angkatkan tangannya semuanya. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina fatafat minhul huduru. Asyraqal badru alaina fatafat minhul huduru. Bisalamus lima aina Tuhanku ya wajah suroi sadayana, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Leslie, angkatkan tangannya Leslie Lady. Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Man ana laulahu fama semuanya. Semuanya keluarkan suaranya dan gerakan tangannya. Anu apa salawatan ikutan, yang ke apa salawatan mohon. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam alaika, salam alaika. Temukan tangannya. Ahmad ya Habibi, sallu ala Habib.
Ya halala, ya halala, ya halala.
ya halala. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan berkah Allah dilimpahkan ke orang sadayana. Cara pente bagaimana? Ica mau kemana Ica? Oh iya mau pulang ke boy. Tenang lah. Ya. Ikhwanul muslimin muslimat rahimakumullah, sekali pangintan atau salawatan cekap tadi ku akan ubaynya awas nama pangintan Ari Aama sajaning eta teh bade ngaoskeun doa pangintannya kanggo sadayana. Mudah-mudahan ku kempel ngariung urang di ieu tempat teh urang sadayana dipaparinan yuswa panjang ku Allah. Terutama nama getol ibadah ke Allah. Kudu lobang ngelmu geus kaji mah lobang ngelmu supaya barokah cek tadi oke leres henteu mata tilu perkara eceunnya punten ka amang ngabas lagi tilu siki cenah tilu naon ece siki naon siki nangka heknya edek siki rambutan peknya asa ulah siki kan kalapa sekamana wae atuh cari maneh itunya ada kembali tambah terkasar dan nami leres henteu bilih hoyong lemes mah pakai hamplas we bakal lemes teu teu naon nya cenah daripada disebutkeun eta tilu termos da anggar we eta nami leres henteu kahijina punten diantawisna urang bisa kieu teh diantawisna urang bisa hirup sapertos kieu teh disebabkanana Allah telah menciptakan nurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul teu mata ieu urang kudu boga pengakuan di payunan Rasulullah engke jaga bisi urang kan hoyong sapaat ajeunana mata muga-muga ibu-ibu bapak-bapak anu tos ngorbankeun harta bandana terdugi ka terlaksana ieu acara insyaallah digentosan ku mang pirang-pirang ribu kasen muga Allah taala. Tepuk tangan untuk semua panitia. Didoakeun kudu aya pengakuan ece lamun bisa mah ieu ajengan mumuh teh kitu je cenah cicing ece cong teu digawe ece khusus bawa doma ajengan ieu abdi bade muludan kecirinya nak di ajengan abdi nyenak sapi mangga pencit tah ieu ajengan mobil batur mantong gitu nya cekak-cekaknya kebayang penting urang aya pengakuan di payunan Rasulullah urang teh atos mauludan gitunya atos mauludan atos cekap ayeuna waktu saatun ijabah tos tabu obat subuh kita terserah kita tadi sekarang mah diterima jadwal ditolak wah bina 2 jadwal daun ngondang gitu atas we kadil langsung terus habis biasanya urang mah yang penting mah sehat walafiat afiat doakeun mudah-mudahan ieu yayasan anu dicana ku pengersana ajengan mumu gitu nya mudah-mudahan tambih barokah seueur santrina janten ustad atanapi ustazah gitu cing aya dina maslahat dunia sinaran akhirat sok duduknya yang betul nya mangga ece supaya barokah urang ngadoa heula dina wengi ayeuna nya sok angkatkeun pananganna cing ridho cing ikhlas bari jeung di payunan aya cai gitu nya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Tungkulkeun mastaka urang sadayana insyaallah Allah nuju uningan Allah nuju ningal ka urang malaikat pencatat amal baik nuju nyatetkeun mana anu khusyuk mana anu ikhlas anu ngadoa ka Allah dina wengi ayeuna. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan naimin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik ya Allah ya Rahman ya
رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا معيد يا محيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بر يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاه يا عليم يا قبيض يا بسيط يا خفيف يا رفيع يا معيذ يا مجير يا سميع يا بصير يا حكام يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا وسيع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيس يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذو الجلال والإكرام يا مكسير يا جميع يا غني يا مغني يا مني يا ضار يا نفي يا نور يا حدي يا بدي يا بكي يا وريث يا رصيد يا صبور وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله سيدا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله ya ilahi abdi sadaya nuju kempel dina wengi ayeuna namprakeun dua panangan abdi sadaya nyuhunkeun paparinan abdi sadaya iman abdi sampurna keyakinan abdi leres muka Allah kukul lisan abdi satrasna dzikir mana abdi khusyuk rizki abdi seueur rizki abdi halal rizki abdi sae ya Allah abdi sadaya nyukunkeun taubatan nasuha taubat sataatan abdi maut katenangan waktu sakaratil maut katenangan sareng ampunan Allah sabadana abdi maut bagja ya Allah upami abdi kenging sawarga terhindar tina neraka karunia walas asih Allah ya Allah ya ilahi abdi sadaya nyuhunkeun paparinan abdi
sadaya ilmu anu manfaat di dunia sareng akhirat. Ya Allah ya Ilahi abdi sadaya nyuhunkeun golongkeun abdi sadaya kana golongan jalmi-jalmi anu iman golongkeun abdi sadaya kana golongan jalmi-jalmi anu takwa kana golongan jalmi-jalmi anu ikhlas dina ibadah. Ya Allah ya Ilahi abdi sadaya namprakeun dua panangan dina wengi ayeuna abdi nyuhunkeun hilangkeun tina diri abdi sadaya kabingung abdi kasusah abdi kariweuh abdi sareng gelisah abdi sadaya. Ya Allah ya Ilahi hilangkeun pajawat mana abdi ieu anu tiasa ngagebruskeun abdi kana neraka hilangkeun panyawat ujub panyawat ria takabur iri dengki jahil kabatur sombong bohong subah ibas sinarang namimah. Ya Allah ya Ilahi abdi sadaya nyuhunkeun paparinan abdi sadaya paparinkeun karuniana welas asihna kanyaahna kadedehna kanu janten pun bapa abdi sinarang pun biang anu mana marantena parantos mika dedeh ka abdi parantos mika welas mika asih ka abdi parantos ngadidik abdi parantos ngaagengkeun abdi dikawit abdi alit dugi ka ayeuna hapunten ya Allah sagarupi dosa kelepatan ibu rama abdi tampi ya Allah sagarupi amal kasayanana tempatkeun marantena dina tempat anu nikmat husnul khotimah keun marantena ya Allah abdi rumaos pisan tajam tiasa mulang tarima kamarantena abdi sering
narikeun suwanten di payunan marantana abdi kantos popolotot kamarantana abdi sering ngalawan ka ibu rama abdi hapunten sagarupi dosa kalebatan abdi sadaya bimbing ya Allah abdi bimbing ya Allah abdi tulungan ya Allah abdi sadaya abdi ampun abdi ampun abdi ampun ya Allah. Bayangkan jadi kolot kurang gugur bagja upami jamaah sadayanan masih kali ngagaduhan ibu sinar ramar beres pengawasan kurang tangkep kurang ibu kurang rama kurang tangkep kurang namun tiasa kurang wasu sampai anak-anak dulu kurang wasu kurang sama kurang rumaos jalma hina kurang bisa kita ngelangkungan kanyan jadi kolot coba lamun seandainya kolot kurang tenyahan ke orang dulu barang kurang kubra kalam dunia teh karena orang tadi piceun kos batur betul dipalidikeun urang teh tapi pekerjaan cahanan jadi kolot ke urang ngurus urang diadegeun urang 8 bulan ridho kajenting eungap anjeunana hoyong nyagigir teu tiasa bobo oge hoyong nangkuban teu tiasa bobo oge dulur eungap nyeusuhan dicacana kurang teh wawasu wadah dicacana kurang teh ngepel dicacana eungap jadi cangkeng mah jadi cangkeng tapi ridho inu urang teh dulur ikhlas dah hayang ngabogaan budak teh anu soleh kata Nabi nu soleha hayang sehat boga budak teh nah geus katingali budak geus gede geus jadi dewasa tapi lain soleh jadi anak teh tapi mata karuksingkeun lain bawangan anak alus kan jadi indung bapa teh tapi ngarudetkeun Allahu Akbar. Coba bayangkan kan nyaru jadi kolot dulu bayangkan aya aturan aneh ke zaman kiwari dulu ningali imah kolot geus nyangaye jadi omean jadi keramikan tetapi ketika itu urang geus maot paburu-buru anak saya beli keramik eta si kuburan di keramik kudu jadi anakna padahal eta indungna ningalikeun merejeg ceurik Gusti abdi mah hayang di keramik teh keur waktu hirup lain keur geus maot Gusti sok dulu tunggulkeun mastaka bayangkeun muhasabah diri bisa jadi urang usaha netek semplek nincak semplak budak kurang bau budak kurang mantamul bisa jadi orang geletik orang mau pengalawan ka kolot garudetkeun kolot usaha orang kaditu kadihara rese bisi Allah ridho jadi kolot sabab kolot jadi hati kudu jadi anakna dulur ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain ridona indung bapa tergantung ridona Allah Ta'ala penuna Allah tergantung penuna jadi indung bapa dulu sok bayangkeun ayeuna bayangkeun pasti beda suarana jadi indung urang pasti benten sasawuranana nyalukanana ka urang sok bayangkeun bari urang ngagrantes dina hate ngabayangkeun wajah nu jadi indung urang ibu abdi hampunten bu abdi bobolokot ku dosa ibu abdi tak biasa mulang tarima ka ibu
Abi karudet wae ali tugi ka ayeuna ka ibu. Bu, abi disapalakeun ku ibu di kelas 1 dugi ka kelas 6. Sabaraha artos anu dikalukeun ku ibu ka mau abi supaya abi pintar. Ibu pesantrenkeun ka abi supaya abi ahli surga. Tapi abi maos ibu tak cantiasa paparin kasayang ka ibu. Bayangkeun wajah nu janten bapak urang dulu keluar isuk-isuk make kaos oblong bawa pacul datang ke sawah kapanasan kahujanan kajenting teu boga rokok nginjem ka warung teu apa pamajikan jeung anakna jadi bapak dari capek teu digaji tapi mau ningalikeun anak pamajikan kalaparan kajenting nginjem ka batur. Nah, anu ningali ayeuna bapak urang geus kolot. Hayang rokok sabatang oge menta anu jadi anak teh dibere dulu. Kalah ribut merebutkeun harta banda. Kalah merebutkeun harta warisan. Ngarep-ngarep inung bapak mah rumah tangga terus jadi anak teh runtut raut tetapi rungsing deui kolot keneh anu ikut campur ke rumah tangga. Ya Allah, bakatku jangan lu jadi bapak jadi indung sakurang teu apal wih ka bumi nah indung urang masih keneh aya nyawaan atanapi henteu ditinggal ti barang gubrak ka bumi ti ece atos diruruban ku samping kebat geus batur geus ngalalayan urang sorangan karek oge datang bari urang kagabrok anu jadi indung ibu hampura ibu tapi tacan ngabahagiakeun ka ibu eta roh nu jadi indung urang cileuneuh bari maca kecepanon kasih nyai dihampura kak dihampura ku ibu sok ayeuna mah cing bener kehidupan tak daek salat dia bisa sholat anjeun asa taraek sodakoh cing daek sodakoh sok gajaranana ka ibu keun eta indung ngarep-ngarep itu sok anu can bisa ngaji Quran sok ngaji Quran cing bisa gajaranna kirimkeun ka ibukeun eta indung lamun sana jadi kieu gitu ngomong ka urang dulu. Ya Allah nyaan anu jadi indung ka urang hayang maparinan tuangan oge ka urang dulu sampai ka urang teh diuber-uber lulumpatan indung urang teh beres sangu ka urang supaya naon supaya asup eta sangu kana baham urang keur leutik mung boga anak negeri jam 1 jam 2 teh daek sare indung urang teh dulur sieun anak negeri buru-buru diubar aber ka dokter ka ditu ka dieu ngabelaan teu make seuneu indung urang teh gering sieun gering anakna tetapi ayeuna ningali indung gering eueuh nu ngalayan anak hiji-hiji acan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sok bayangkeun kurang, bayangkeun nuju alit urang ngaluarkeun kokotor indung urang nuju tuang raos diecakeun heula eta tuangan ka tuangan diecakeun heula manggula urang dibawa ka cai ngomehan heula urang kajenting lapar ajeuna teh dulu kajenting lapar tuang ukun jeung uyah jeung jarantah sieun anak geus gadena teu boga tanah beunghar geus boga tanah dibagikeun ka nu jadi anakna kalah ribuh perebut harta warisan adi jeung lanceuk jadi memusuhan kakolot jadi ngewa pedah teu kabagian warisan. Allahu Akbar. Maka ni kata harta warisan teh menang kumpul kolot kabelaan dahar oge jeung uyah dulu sok ayeuna mah hikmah tina maulid nabi cingnya ka kolot
lamun urangnya ka kolot anak urang bakanya ka urang nulun sok. Ya Allah, galangkungan ieu wasilah peringatan Maulid Nabi ya Allah abdi sadarkeun. Abdi bimbing ya Allah. Jalmi anu sok atos sodako jariah anu ngorbankeun tanagi harta sidareng badanna ka yayasan Tanwirul Qulub Al Khairat. Ya Allah gantosan kumang pirang-pirang debu kasayaan. Sadayana nu capek anu haladipna ugi ayeuna ya Allah ijabah sadayana doana. Cai anu dipayunan urang ya Allah jantankeun cailan doa kamu abdi sadaya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hapunten anu kasuhun, ampunan kateunan ti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.